Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sarana rencangan bade ngerjakeun tugas bahasa Sunda tentang drama ece-ece rempong ngewak maling. Nepangkeun Abdi Adel ngalakonan Siti. Nepangkeun Abdi Sopi ngalakonan Asih. Nepangkeun Abdi Masya ngalakonan Yati. Nepangkeun Abdi Dinda ngalakonan Wati. Nepangkeun Abdi Lydia ngalakonan Yadi. Nepangkeun Abdi Kaisa ngalakonan Eis. Nepangkeun Abdi Iwan ngalakonan Utep. Nepangkeun Abdi Billy ngalakonan Boyok. Simak videonya. Di hiji kampung aya eci-eci nu kacidariweuh jeung rempong nyaeta Ce Siti, Ce Asih, Ce Yati, Ce Wati, Ce Yani jeung Ce Eis. Dina hiji wanci imah Ce Asih kamalingan, buru-buru mere nyaho ka warga. Weh, ece-ece kadarieu gerak kadarieu. Aya naon atuh teh aya teh naon? Abah teh penting di mah aya maling. Galing, lain galing mah buka cemeureun maling. Oh, maling. Naon itu bedengan mah yo pintu kobrak. Lain ucing maling. Oh, mana malingna mana? Aya naon ieu teh ece-ece? Geus geura aya nama kupingkeun. Terus sapeuting di imah abi aya maling, tapi aneh mah teh nyokotna teh barang mah teh lain nu mahal, tapi nu marurah. Telila aya Ce Yati jeung Ce Yani mawa boboko. Aya naon gitu ningali kieu. Maling maling. Hah? Maling. Oh, maling. Tuh yang maling, ece ieu Aya maling teh nah. Di imah teh malingna. tadi mah ece ieu tah mah kamalingna lucu. Penting. Ce Asih ngajelaskeun kajadianna. Ayeuna mau laporan ka Pak RT nya atuh hayu. Tuluy warga ka imah Pak RT ngalaporkeun Ce Asih anu kapalingan. Itu Pak RT. Heuh Ce Asih karunya teuing. Terus eta kumaha maling teh meni meresahkan. Jadi penting memasangkeun perangkap kumpulkeun heula barang ece anu mahal. Engke wang tangkap si malingna. Siap. Burit-burit ece-ece rempong tos di bumi Ce Asih, tos tilu jaman maranehna nungguan maling. Ece-ece geus barosenen pangpangna Ce Yati anu pangpayuna nundutan mah. Ayo. Tenang. Tuluy Ce Wati jeung Ce Eis indit ka pancuran anu aya di gigir imahna Ce Asih. Pas di luar, Ce Asih ningali aya jelema anu kekorotak di tukang imahna Ce Asih. Lucu tuh kira ya jelema. Nya mana? Ih hayu cuang bejakeun we ka Ce Asih sareng Ce Siti hayu. Ce Wati jeung Ce Eis teu jadi ka Caina, maranehna tuluy ngagorohan ece-ece rempong nu lain. Ece. Aya naon? Terang ece ais di pikir geus kabeh. Aya jalmis ya. Maling eta mah maling. Malingna mah hayu wang nyali. Hayu. Tuh mana cap-capnya nih kamari. Ece-ece nyamperkeun jelema anu aya di tukang imah lalaunan. Ari pek teh bener, jalma eta keur kurah kareh jeung luak liuk neangan barang jang dipaok. Hayu. Itu tuh kena cap-cap. Bohong. Hayu Banyak. Ece-ece rempong mawa eta maling ka imahna Pak RT. Waalaikumsalam. Iya, orang tadi newak maling di imah Ce Esi. Buka. Nah, kasih doyo. Teu kahaja, Ce Yani ningali sendal anu dipake ku Ce Eis. Ih,
Ih, tinggal itu mas nace. Asi atau dipakai ku ceuis. Ceuis nama teh sendal ceasi, eta mah da sendal ceasi. Nya ieu mah da nu abi da, kamari teh abi teh mah sarti Ar-Rahman. Aya. Nya itu kamari, da eta mah sareng nu abi. Sok satu tinggal eta mah nomorna sareng ieu na. Eta mah medalapan di handapna aya lopean. Tinggal. Tuh nya. Oh, berarti aya nama nu maling teh ceuis. Geus saya mah bubar. Bawa. Wah. Sok aya nama urang marentah kapura ka si Doyo. Nya tadi tos nuduhnya, berarti nu maling na teh ceueus. Nah, aya nama tos kabuktosan anu maling teh ceuis sanes Kang Doyo. Hapunten nya Hapunten Kang nya, Doyo. Kang Doyo. Ini 2 3. Sekian drama dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Web penting. Tenenan barang nu mahal. Tak tunggu teh. Eta mah anjing dulu. Aya. Sudah lebih gede. Dulu.